Assalamualaikum. Sampurasun. Kumaha damang. Alhamdulillah dina ieu waktos Bapak bade ngalajengkeun deui materi bahasa Sunda kelas 2 tema hiji hirup sauyunan pangajaran kadua. Materi pembelajaran nyaeta diajar nulis kalimah pananya. Nu kahijina naon, saha, jeung dimana. Mangga ku hidup diperhatikan. Harti kalimah pananya. Kalimah pananya nyaeta kalimah anu eusina nanyakeun hiji hal. Ciri kalimah pananya nyaeta ditungtungan ku tanda tanya sarta biasana ngagunakeun kecapananya. Atau dalam bahasa Indonesia, kalimat tanya yaitu kalimat yang isinya menanyakan satu hal. Ciri kalimat tanya yaitu diakhiri dengan tanda tanya serta biasanya menggunakan kata tanya. Salajengna contohnya atau contohnya 1. Saha atau siapa? Saha nami murid anyar di kelas 2? Siapa nama murid baru di kelas 2? Kaduana naon atau apa? Naon sababna ita ceurik? Apa sebabnya ita menangis? Katiluna di mana? Di mana Udin sekolahnya? Di mana Udin sekolahnya? Paham ya? Salajengna pancen atau tugas jieun kalimah pananya seperti contoh tina kecap saha, naon, jeung di mana. Tugas, buatlah kalimat pertanyaan seperti contoh dari kata saha, naon, jeung di mana dan di mana. Sakieu wae pangajaran ti Bapa. Wassalamualaikum warahmatullahi